Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hai Nabi mugi pangeran parin rahmat kahormatan kaselira panjenengan kakasih Rasul utusan. Asyraqal badru alaina wa ikhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Moncorong cahaya junjunan sadayana kacaangan panon poe rejeng bulan kalindi taya sinaran. Nu endah sapertos Gusti abdi can pernah ningali saumur dumela abdi heirarai kabinga ati. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Gusti lir panon poe nalir bulan opat balasna Gusti cahya nu sampurna cahaya pangutamana. Gusti teh iksir misilna malimah langkung mahalna lir lampu sorot sinarna ka muslim caang hatena. Ya Habibi ya Muhammad ya arusyal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini. Hei kakasih nu sajati Muhammad panutan ati. Nabi nu dianuti masyrik maghrib ngabarakti. Hei Nabi nu dikuatan anu pinu kaagungan. Hei nu ngemban piwarangan ka kiblat luang imaman. Mara'a wajhaka ya Sa'd ya karimal walidaini
haudhuka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri nuningal rarai salira menang bagjanu pohara Nabi anu utama anu mulya ibu rama Gusti tegadu kausar nu herang tiis turtawar ke dina waktu gumelar umat ngaleut salegar mara'ainal isa hanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika abdi teu pernah ninggalna ontanu banget cintana lempam berang jeung peutingna angin ka Gusti maksadna mega parantos ngiyuhan ka salira panjenengan mang pirang-pirang golongan rame pada sholawatan wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadayka واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور kayu ka Gusti unjukkan bari nangis sedih pisan nyarios inghakan abdi alim di tebihan nyuhunkeun tulung ka Gusti mencak buruan Arabi abdi Gusti nyuwun widi wangsul ke kadieu deui indama syadul mahamil wa tanadaw lirahili ji'tuhum wa dam'u sa'il kultu kifliya dalilu dina mangsa ontan karumpul geus persiapan tinggarowok ngajak jalan ka Gusti maksad tujuan abdi engkal ngadongkapan cipanon nyak celakan duh bapa panuduh jalan kela sakedap antosan wa tahammal li rasail ayyuha syauqul jazilu nahwahatikal manazil fil ashi wal bukuri dosono duka cintaan jig milu jeung ontan ti kuring surat titipan sanggakeun sing adab sopan kadituduh kadelali ka Madinah Kangjeng Nabi
tuluy-tuluy siang wengi lempang ngarah tere tepi kullu man fil kauni hamu fika ya bahil jabini walahum fika gharamun washtiyaqu wa haninun makhluk Allah sadayana ka Gusti banget cintana Nabi nupang manisna anu manis palipisna ka kersa Gusti paduka sadaya makhluk misuka mika sono mika cinta mun emut ragrag cimata fi ma'anikal anamu qad tabadat hairina anta lirrusli khitamun anta lil maula syakurun sakur makhluk kacangan bingung tebisa nyipatan kaagungan kamulyaan salira Gusti junjunan Gusti pamungkas utusan pang akhirna kanabian ka Allah nu mahaloman Gusti mah banget syukuran abdukal miskinu yarju fadlakal jammal ghafiru fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru abid Gusti nu para miskin hina tur sangsara nedanu geraha salira nu seueur jembar nyagara sim abdi sae sangkian tang tos Gusti nyafaatan Nabi nu teu bosenan ngabibingame pelingan Pagisni wajirni ya mujiru minas sa'iri ya ghiyasi ya maladhi fi mulimmatil umuri mugi karsa nulungan abdi hoyong keamanan ti neraka di halangan ya Nabi tukang melaan Hei Nabi nu dipun tangan he tempat panyalindungan pamugi kersa nulungan dina sugeri kapayahan Sa'ada abdun qatamalla wan jala anhul hazinu Fika ya badrun tajalla falakal wasful hasinu Kacida pisan bagjana anu banget mahabana jeung ilang tina hatena sifat ceceb jeung kasarna
Ka Gusti banget resepna he bulan ngemprai cangna sifat nu sae sampurna dikersa Gusti kempelna laisa azka minka aslaqatu ya jaddal husaini fa'alaika Allahu salla daiman tuladuhuri aya nu langkung murni ibu ramana utami lintang tinu jantan aki Hasan Husein nu berbudi ya Nabi Rasul panutan mugi Allah maparinan rahmat salam kahormatan dina sapanjangna zaman ya waliyal hasanati ya rafi'a darajati kafir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati ya Allah mugi laraskan kasaean paparinkan ya Allah anu ngangkatkeun darajat abdi luhurkeun mugi kersangi paratan kana dosa perdosaan sareng mugi mumurahan ngahapunten kasalahan anta ghafarul khataya wa dzunubil mubiqati anta satarul masawi wa muqilul asarati Gusti dat nu hampuran kana sugrika alpaan kana dosa lir lautan anu mawa kaancuran Gusti dat tukang nutupan pirang-pirang kaawonan Gusti moal kaabotan ngahapunten kalepatan alimu sirri wa akhfa mustajibun da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati anu samarka uning amalinu langkung samarna Gusti ijabah doa ka makhluk bangetnya anak ya Allah nu mahalomanku wasilaka solehan pamugi ngawalatraanku rahmatku kabungahan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ya Allah nun mugi Gusti
farin rahmat nu utami sareng hormat Kangjeng Nabi hanteu kantun kulawargi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.